Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi-wargi sadaya. Alhamdulillah dina dinten ieu pribados Putra Sunda Channel tiasa nepangan deui ka wargi-wargi sadaya. Wargi-wargi sadaya kalaresan dina dinten ieu pribados nuju aya di Kampung Rancakirai, Tasikmalaya kanggo ningal kaendahan alam oge padesaan nu aya di palihan dieu. Kalaresan dina sonten ieu cuaca lumayan cerahnya. Sapertos kauninga ku urang sadayana alhamdulillah di paparin halodo ya dina sonten ieu. Wargi-wargi sate acan urang nitenan sabudeureun ieu tempat langkung ti payun pribados seja sanduk-sanduk ka papalaku ka guru-guru nu linuhung ka wargi-wargi sugih ku pangarti bahwa bilih aya tata cara pribados oge bahasa nu kirang merenah kirang saluyu sareng surupna hapunten anu kasuhun mugia meninggali nu dipamrih ti sadayana boh bilih aya dina nempatkeun basa oge tata cara anu teu acan saluyu sareng istilah Sunda hapunten anu kasuhun. Wargi-wargi supados teu nyangkolong kana waktos mangga urang titenan ka sabudeureun alam nu aya di palihan dieu. Wargi-wargi sadaya sapertos anu ku urang katingal kaendahan di ieu padesaan nu aya di wewengkon Tasikmalaya. Kang Gondrong urang ningal kapalih ditu tuh. Mohon siap Kang, mangga Kang. Kang Gondrong di Kang Gondrong baheula nu kieu teh naon? Kirang terang teh. Jukut. Oh, jukut. Segana bete sangu. Aduh. Di payunan aya saung anu matak betah mata kuas emut ka zaman baheula nya. Leres pisan, leres. Awas pisan kalapa ya.
Tuh. Di dia mah masih kene pardek, Kang Ondrong kalapana, upami di abi mah karapate jara rangkung. Boro-boro erek maok, erek muruhkeun wae hese. Bener. Warga-warga sadaya ieu teh saung paniisan. Paniisan para petani nya sapertos nu kauning aku urang ya di palihan dia. Tah, Kasep. Kang Gondrong ieu kaendahan anu aya di persawahan. Aya peralatan sapertos zaman baheula nya. Tuh. Masih kene utuh peralatan. Kaendahan alam anu mata kuaas mugia kajaga salawasna. Wargi-wargi sadaya urang cekapkeun dugi ka dieu bae heula lalakon dina dinten ieu insyaallah dina dinten enjing urang tiasa patepang deui. Panutup catur pamungkas basa wilujeng kantun kasadayana permios wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.